mohon halo guys, juga semoga istirahat lah. Mohon parantos Bapak Kang Haji Oni SOS. Wilujeng sumping oge Kang. Kuring rada telat, namanya kumargi tadi subuh beres main sinetron. Judulnya Cintaku Digigit Anjing. Jadi hapunten sim kuring upami rada telat kumargi anjingna leupas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anu kusim kuring dipihormat kersana pejuang seni sareng budaya nyaeta keluarga besar dari Paguron, pelaksana Paguron Gumar Tunggal Putra Bapak Adi Haturun, tepuk tangan yang paling meriah. Anu alhamdulillah sepusim kuring ngadi mudah-mudahan orang didoakeun sing sehat sing salamina nancepkeun sareng nanjerkeun seni sareng budaya. Oke ka kersana pun lanceuk Kang Wawan di Dapur Seni dan Budaya, mohonkeun tepuk tangan yang paling meriah Kang Wawan Dapur Seni sareng budaya. Tokoh muda anu alhamdulillah bergerak sareng reng-rengan anu partos tiasa nancepkeun bendera cinta kana seni sareng budaya Sunda. Oke reng-rengan ieu pun wa di Kabid pangersa wa cek dahyar wa damang wa. Alhamdulillah aya wa teh regreg kumargi naon tiap pamprok jeung oni sok merewe gitu lah karena keur bensin kabeneran bensin keur kieu ayeuna insyaallah bakal kieu deui ku cek dahyar mah mohon. Oke Kang Oka aya pun Mang Simkuring di kepolisian di Kapolsek Mang damang Mang. Alhamdulillah hatur nuhun parantos jasa sumping ngamankeun ieu acara. Atuh simkuring nganuhunkeun oge Kang Oka reng-rengan anu luar biasa, selalu eksis, selalu sedia kapanpun untuk di ngabajakeun kana seni sareng budaya. Oke reng-rengan ti sadayana grup Lingkup Seni tepuk tangan yang paling meriah untuk para seniman. Maju mundurna hiji bangsa gumantung kana budayana. Laras Ibu kumargi kitu henteu lepat upami Islam ngajarkeun hubul waton minal iman, cinta lemah cai bagian tidak iman. Sim kuring ngareus pisan anu kacida naon margi masyarakat di dieu alhamdulillah antusias cinta sareng nyaah kana seni sareng budaya. Atuh sim kuring bade ngadoakeun ka panganten sunat anu alhamdulillah ieu sadayana sasarangan sareng para seniman teu sanes ingin silaturahim sareng bersosial. Luar biasa para seniman cek sim kuring naon margi geus waktuna ayeuna seniman Sunda urang kudu hudang leres. Kunaon bangsa Indonesia teu maju-maju kulantaran can aya pamimpinna presidena nyaeta seniman di Sunda. Mudah-mudahan sahanu terang aya seniman Sunda anu akhirna bakal jadi pamimpin boh mimpi di daerahna masing-masing. Amin. Lamun sim kuring nyebatkeun seniman Sunda siap hudang jawabanana geus waktuna. Siap? Ibu-ibu pada itu siap? Seniman Sunda kudu hudang jawabanna adalah geus waktuna. Siap? Seniman Sunda kudu hudang. Seniman Sunda kudu hudang. Soalnya abdi kekarek hudang tadi. Didoakeun kasep murang kali anu disunatan mudah-mudahan aya genepan utos disunat anu teu can disunat opatan ayeuna bade direnceng-renceng Kang Oni ngadoakeun mudah-mudahan hidup sing jadi murang kali anu soleh. Jadi murang kali anu soleh teh pan lain nganu harti ngaranna kudu diganti jadi soleh lain pan. Sabab lamun kabeh di lalaki ngaranna diganti jadi soleh urang bakal hese dina nepikeun talata. Jang soleh bejakeun ka Bang Soleh, didaguan mah uah soleh. Sakalian sampur lagi soleh. Tadi warung Bang Soleh, hari unggul soleh unggul. Sanes. Murang kali anu soleh adalah murang kali anu bisa berbakti, cinta kalemah cai, cinta kana seni sareng budaya. Wios upami sim kuring silaturahim sareng murang kali Kang sakantenan ke dilajengkeun sareng Kang Wawan ieu urang taros heula saboros tiasa silaturahim. Mangga murang kali sunatna nyuwunkeun ka dieu sareng Omoni alhamdulillah biasa sapertos kieu dukungan di masyarakat seni sareng budaya. Ayeuna Omoni aya sesuatu. Aya teman mohon. Biar Raden Gatang Pacep Dahyar bade maparinan ieu heula. Mohon. Sanamina? Fahri. Hah? Fahri. Oh, Fahri. Ieu sanamina? Rem tangan. Aya ngaran budak rem tangan. Epon. Oh, Epon. Jang kunaon molotot wae jang. Aing sieun dileg-leg ke budak ieu. Sanami? Teuing
Kalau budak gerak mah. Jangan dengar ya antos saja. Sana minta ya. Restu. Hah? Restu. Restu. Tanya tuh cenah. Baru itu masih ada tua. Sana mi. Ah, ya halus karena Halus. Nah, aja lah. Kata beca. Irfan. Oh, Irfan. Yang sana ya. Adi, Kang Adi, alhamdulillah Kang Wawan laporinaan Artos pengintannya aya 100.000. Laras. Ageng mantep, mudah-mudahan cing tiasa mangfaat. Cing sebagai ngacung wae nama. Murang kali ngacungna sakumaha ngacungna. Cung, kurang reah-reah yang murang kali sakumaha ngacungna. Bala ngacungnya, siapnya, halus tah. Gatut gaca wa bulu kelekan. Siap bulu kaca? Siap. Bala ngacungnya, cung, lu tara mandi. Wah, Kang Wan kumaha pengasih tara mandi kieu ya barudak ya. Ieu tong ditingali artosna tapi tingali kanyaah ti para senimannya. Seniman alhamdulillah biasa bersosial. Sawios dengan dana anu istilahna teh pas-pasan tapi luar biasa dimanfaatkeun. Sakali deui tepuk tangan yang paling meriah untuk para seniman. Luar biasa. Tuh, Iya, tanah. Eta Rifa, Rifa diwakilan. Bagi Kang Sadayana di para seniman ulah ditinggal artosna sakali deui ibunya. Ya. Ya makanya sareng kadedeuna alhamdulillah. Penting ridhoana. Mudah-mudahan ya. Jadi silaturahim antara Kang Cep Dayar. Laras. Pak artosna alhamdulillah. Kana. Ya. Sawah tabrakeun apa nangana tabrakeun kaluhur sok tabrakeun set tinggal sahiji we hiji set hiji ya sok teman-teman ngasih bageun hiji angkat kaluhur Untung atau budak angkat kaluhur coba diputar-putar sekedik putar-putar coba nah kapanggih nu sok malingan boh lama gitu bagikeun ka 10-nya ya Dibagi ya. dibagi ya mangga simbolis ieu janten umurang kalihitan teh kenging ngabingkisan oge aya raksukan kadede tanpa sati dengan panitia paguron Gumelar Tunggal Putra Bandung mohon anu bari masakeun ku pangarsa Kang Haji Oni siap blok ya siapkeun heula hormat blok hormat Cipadung mah kieu tuh oh nya hormat Cipadung oh ngondrep leun ka hareup ngondrep teh tah kitu lok runtik colok irung saeutik tah ya kasah heula mangga we kasawe ngani ka riba mangga riba tah lain kunaon cari cingeun yang urang kali kumaki nyararieun eta teh ngarasakeun kanyerian sudah teh nya salajeng nanti ayo mangarupikeun simbolis sauna teh salima iya atuh salajengna di ketua dapur seni Baguran Gumelar Tunggal Putra luar biasa mohon oke ieu mah di kasepuhan kasepuhan Paguron Gumelar Tunggal Putra luar biasa kebangan Kang Edi mohon Ya. nah gitu mangga ka anu sanesna panitia kalau dipasihkeun eta bingkisanana pasti sok atuh sata acan langsung sinu panggung ka dia kasep urang ngajajarna di tengah urang foto Ngapalin itu cek ngapalin itu. di bali ditu ma mau ngiring ma mana Kang Wawan mau ngiring doang ayo mah di dieu mah Kang Haji Oni SOS terus oke kanggo ka Bapak Kabid Seni Budaya di Disbudpar Kota Bandung, Pupuhu Dapur Seni Budaya, Pupuhu Paguron Gumelar Tunggal Putra.